Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya mancing lagi nih di Cadas Gantung di Rakit Mang Indra, Paranggomong Jatiluhur. Cuacanya mendung, ikannya rada bubuk guys. Saya di sini mancing bertiga sama si AA. Di mana A? Di Pasar Jumat masih Purwakarta cenah. Wih, cuacana euy buruk deui euy, baiklah. Lanjut. Gede kumaha cenah ieu teh. Ngarinya mah nyam teuing, awas gede kieu pengen euy. Pengen renyam. Si pingsan narik badot geus. Orok. Bawa siap. Aduh, ya disangut. Euy. Siang banget pisan. Dia nyangut deh. Eweuh guys. Oa biasa oa. Jangan digenggerekeun oa. Wih, lagi sahabat apa? Kapabat. Sugan we tuh Bulit. Muy kieu euy. Si bule pengen. Bule masuk kampung. Gede kumaha gagah ya. Ya. Kakait naon ieu mah. Dosa ieu mah hitungan mah tuh. Dosa. Gusti kali kumaha ieu. Langsung ngegerenyeun. Kade olah langa. Sedikit meleheung atuh. Bawa mo teuing lieur kana otakna. Newel jor itu. Naik EWL.
mung di ala mah. Sakadeki ya paingan guys. Aduh merepak ya ingis nyangut si Kevin mah. Ngamplang raya aya. Silog stres. Nang stres. Nyangut si ganu gelo. Lauk stres. Benang guys. Iya benar. Berkarya paingan guys. Yan orangnya menghese tadi. Si Sujang sedeplek sedekarya sedeplek itu ya. Deplek. Nilai ditarukang lo tadi. Harapan jam makan sana. Jam makan sana guys sekarang. Sok sia ka dieu.
Wah, ada yang Hai. Kita sudahi dulu kawan mancingnya sampai di sini. Sudah mau maghrib nih. Cek hasil akhir heula cenah. Wah, lumayan. Bubuk-bubuk oke lumayan lah, lumayan.